lingi adik Rai Kang Rai Hidimbi Kaula nun Raka Prabu iya kadina Gusti sudah sumujud ka pangeran sedang nyembah mun lepat sidang dosa sang kanjang dan kauyunan tapi nada ngahaturkeun semah baktos kohnyuk panjenengan Raka Prabu nuhun nyai nuhun caling aling ditantang tumo kamalinaan ya haturkeun semah baktos Rai Purbakesa diterima kaunyuk panjenengan Acek Senopati Purbakesa ulah diterima bangga ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Arimi oge Purbakesa parantos tiasa nyaosan kana pangangkir akang yap kaharep Raka Prabu eta nineung nakasinok teh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng aya pikeresan atau purwa panjenengan Raka Prabu keresan imalan aya hal-hal nu baris didugikeun sareng tansah diajeng-ajeng kaula nu kelana Purbakesa kaharep maneh Purbakesa tapi nada ngahaturkeun semah baktos Raka Prabu nuhun kahunyuk Senopati nuhun Rai nuhun kalihna ti eta atuh ieu teh naon Raka Prabu purwa ngahaturan lingi kieu saperkara akang teh sono nuhun kaduana perkara aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon perbatasan ari kitu di leuweung belah kulon deket perbatasan deket Walungan timalan aya jalma bangsa manusia anu keur ngababakan bangsa manusia perlu dicuriga pariksa pasporna naha warga negara mana sabab dina zaman kiwari kade cing ati-ati mun pangungsi ti mana laras kaula nun ngan eta anu jadi kakeuheut teh ku ngababakan ngadon ngecek ngebur ngelak melak tanur bari tanpa izin bari oge bangsana lain bangsa urang saurna teh sabaraha jalmi kaula nun kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah kurang ajar temenan cuman taka kumawani tanpa bemakramah geula luar tidak sopan santun ramah tamah tasih kasebelan ongko kasebut bangsa manusia nyeta kitu moal kitu jelema nu kabawa caah mati Aceh nya kabawa ku caah Sulami lain Sulami atau tsunami ta eta kitu kairid ku walet meureun anu kadupak gelomrang sugan tah
pariksa usir di ieu tempat sabab numutkeun bejati nu meunang dipercaya eta jelema teh make jeung ngalaan tatangkalan sagala ngalaan Zulu keur barang hakana meureun daek teu daek sasatuan di dinya marga satuan nu aya di dinya teh meureun pasti we kaganggu ku hal sakitu urang salaku pamarentah negara wajar ngayakeun tindakan kamanusiaan model kitu kaula nu cing percanten Raka Prabu Yai Arimbi anu bakati asa ngajorang ke Tamangkelu hutang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang ulah getah sarupateun tanya ti mimiti naon sababna kumaha pasoalanana hartina kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan tapi nama Raka Prabu ya saya atuh kula Purbakesa siapkan patugas wala dia bala tamtama si pedang tamsir gada bicara sapanah limpu oh mangga iraha Raka Prabu ulah diisukeun ji eta si Nyai sora mun dihujun-hujun gitu payeuh Raka Prabu kenaik keureuh keun da puguh di AC terus atuh ayo lumampa rampung daud utas pangandika amit Raka Prabu bra mudah-mudahan kaula nu salamet angsa damel sapanejayai Raka Prabu Purbakesa permios los pada nyiapkeun pasukan jajab Kakang Mok pikeun mingpin wala dia bala tamtama iya ayaku itu si Nyai je mangkaningkanya ahai kamu mut boga adi awewengan hiji-hijina tapi candaikeun boga salaki teh si Nyai je di Arab-Arab can beger-beger acan nyage awakna jangkung gede teuing meureun ku goreng patut aya mangkeluk cenah aya manusia salapan urang ngadon ngajak ngebur melak tanur ngadon ngababakan awas ya sabab beda bangsa bisi mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani atawa anu ngadon melak ganya diumumkeun ka masyarakat sabudeureunan nagara Pringgandani waspada permana tinggal bisi aya nu nyelunupkeun barang nu terlarang utamana nyaeta teroranti jalma-jalma nu teu tanggung jawab derke neuneun bom kahiji kaduana diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani wayahna hinarkeun tina bahaya narkoba obat-obat terlarang sabab ari pemuda teh tulang tonggong negara
anu keur mejehna bala kesenteng tanagana sebab satu jikalau terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Sebab satu jikalau terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh katiluna nyaeta bakal leungit rasa silih asah, silih asuh, silih asih. Leungit nu matak nagara ngatemenangkeun agama ngaharamkeun. Sebab negara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani, jeung wawasan lingkungan pinuh. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Makanya waspada. Dan jangan lupa sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini, salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokote hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Pek atuh geura sarolat hajat kajah euy ai di imah teh. Isyarah urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asalna, mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah di alam barzahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga negara cing introspeksi, cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Pola-pola manusia. Aduh, liur. Nah, diumumkanlah kepada pemuda. Ada apa dengan kikituan? Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan giginihan. Dengan kukurilingan. Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag wae ku urang Subang. Nah, maka diudag. Da ieu beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Aduh. Marukana meureun dina tongong aing aya nomer. Padahal buguna tongong aing mah aya cungcungan.
Kemudian mau beda-beda tapi tetap Indonesia. Beda tak tukang alok teh orang Indonesia. betul orang ini bukan orang timur. Aksara Indonesia teh Naon kulan? sarua jeung aksara ini Sunda. Ini Tapi U na teh ku O jeung E oh nate. gerepek. Cing. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara. Aksara. Betul. Huruf. Oh, 9 huruf. 9 huruf. 1 I, 1 dah. 2 2 N, 3 3 D, 4 4 O, 5 5 N, 6 6 E, 7 7 S, 8 8 I, yang paling tungtung 9. yang akhir 9 A. Betul. 9 huruf Ya, yang ada blok di yang depan. paling tungteng wali juga yang ada hanya di Indonesia Di Indonesia 9. 9. Apa 9 wali? Wali Songo Wali Songo ke-10 tuh. bener. Wali Salapan. Jadi dunia ini dibagi 2, Apa artinya dibagi 2? barat dan timur. Kalau di barat apa? Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka. Apa artinya boneka dong? Disingkat boneka itu jadi BNK. Ari bekna Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. kudus itu boneka betul. Kalau di timur Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang. wayang. Apa artinya? Wa itu angka 9. 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang Hanacaraka data syawa itu 9 wa. wah betul 9. Ya, Betul. makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3 Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6 7 kepala, 7 kepala. 8 badan, Ya 9 di bawah. Gilir-gilir kepala, 10 hidup. hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya jadi Tuh kan? betul mau ada ada Jadi mengandung filosofi yang tinggi, disebut wes seni adiluhung. adiluhung. Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenai da eta mah soal selera. era soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan bawa-bawa mau. Ieu ninggang di salapan ieu. Ya. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa nah eta jelema ti mana? Oh sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut kasuhunan. Daun aku tuh. Nu boga teh nyaho-nyaho. Oke tinggal ini bener. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasih kujun. Bisi jati kasilih ku junti. Ya. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Bisi kurungna titirana manukna. Kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Bueuk atawa uncuing. Tuh. Nya. Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisi kitu bulan. Ayo ke ade. Mangga.
dua sadate Nyek diri masih cari hati masih eling berang peti berang peti kadek kacong jonang teuing saliraha kudu dijari gening genahnya hari seni teh kieu seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge gening loba keneh nu ngareunah loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung gizi jeung obat nya malah bisa dipakai ramuan di urang teh bisa dipakai ramuan kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bebetian teh ka daerah batur ti batur jadi obat balik deui ka urang eta kumpung bari mahal mikir di urang teh lain naon mah contohna cangkudu cangkudu ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi darah tinggi pikeun nurunkeun tensi darah bener ha bener itu buah cangkudu koneng gede koneng tebal koneng gede kana bawang bodas teh eta teh antibiotik teh biotik oh antibiotik oh kumis-kumis uce di urang mah aya guna tuh kumis uce ai ucing heeh kurukan teh nya ubah teh kadu picung kupak nangka malaka cermek jeung geredog jeung geredog kurukan anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok dibaledogan buahna sawo walana ayeuna mah gunung parantos gunul pasiret parantos bulistir kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak pohon-pohonnya kerugian negara hampir 80 miliar lebih satu hari itu dari pohon-pohonan betul padahal kalau lestari lagi enak wah kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh betul enak bisa kan kita ini orang kaya kata ebit gitu saja teh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh eta mah kus plus kayak kus plus tah eta bukan laut anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu benar kata-katanya kolam dan jala ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang alam tidak mau bersahabat sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita nuhun Kang Ebit ya mangga atuh au Alah. Jumpa lagi dengan penggemar. Ya, ketemu lagi dengan penggemar kita yang di tahun 2005 ini kita seperti diberi buku yang kosong. Masih kosong. Ya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jeleknya tahun 2004 bikinlah atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan. Ya. Betul. Saudara kita yang ada di Batam semua selamat. Selamat. Yang ada di Kepulauan Riau. Oh, betul.
masih selamat Kang. yang ada di Riau semua. Iya betul, sehat-sehat semua. Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa itu. orang-orang Sunda. Betul. Iya. Saya dari Cepot Giri Harjatilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Betul. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini. Iya, betul sekali Kang. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera Utara, yang Aceh besar, di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan Melambo. arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana, Amin. 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 diterima. Betul Kang. Ya cing 80.000 lebihnya 80 yang korban gelombang tsunami teh ya. nya Kang lebih ka kitu lah. Tapi eta anu 80.000 lebih Naon Kang? masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep. Betul. Heeh. Tah kitu nu matak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna. Betul. Aya Hikmahna naon? naon Kang? Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina Laras. kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Maradi teh ngadak-ngadak bageur. Mager ayeuna mah. Tuh, gitu. Ngumpulkeun di unggah perusahaan ge kanggo ka ditu. Alah. Hah? Benar. Itu direct teu koropos kumaha dunya minyak, gas dikenyotannya heueuh molongo di jero. Bolong. Gebros. Sedengkeun katinihan ku cai atuh pugu we. Ya, jong. Kagunyang ganying meureunnya. Ya ganjing. Jong Teu rek kitu kumaha da janji Allah ieu dunya bakal kiamat. eta Kang. Hah? Oh, laras. Memitina kiamat letik tapi cek anu maranaot mah dina waktu harita pasti kiamatnya an sarerea sadunya. Laras. Nya, Padahal di Aceh hungkulnya. tak kitu euy. Nu matak cing ati-ati, cing wawuh jeung alam teh. Puji nu ti heula kanu ti heula, nu ti heula kanu paneuri, nu paneuri kanu ti heula. Saling puji. Alhamdulillah teh di dinya tah. Sadayana atau puji. Sabab eta teh kagungan ta eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji, saling hormat. Da sakedeung deui ge ruksak ku saling caci, saling maki mah. Saling hina, tereh ruksak. Halah, yang parebut kakawasaan di negara Astina teh. Ayeuna teh Kang. Anaknya Dastarata yang disebut Kurawa, anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja. Sedangkan dari pihak apa? sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira, anaknya Pandu Dewanata Suwargi. Ya, yang punya hak itu. Tapi dengan cara picik licik, Pandawa dibakar di balai Sigala-gala. Jadi wah, semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati. Udah mati betul Kang, betul. Kebakar, Kebakar. terbakar. Samarukna meureun iya. Padahal masih kan Padahal Pandawa masih hidup. masih jumeneng betul. Padahal Pandawa masih jumeneng. Resepnya ngomong gitu tak lah. Rasa Pak Cing kumaha ada anu penting tapi ka siri we nya. Nanti juga siapa tae. Mangkaning dewek teh ninggalkeun domba bawa nu maraban nya itu. tuh mamun urang mah titipkeun ka tetangga. Bejana menang juara. Menang juara euy si Seta tuh. Makanya ngajeuna rek dibere deui ku Pak Haji Sampurna. Kang Dun Sanusi dek mere si Cakra rek dibikeun ka dewek. Jeung Kang Dali Turjana balalager teh nu di gede bage teh ka dewek. Ai Pak Haji Sidik mah puguh da panggetena teh mah ka dewek jeung Kang Jangjang Sari Jadi. Komo Pak Haji Didin gerati Kuningan
maka itu belum gurame cai. Untung ada landak putih yang membuat lubang ke bawah tanah. Saya ikut dengan Pandawa, dengan ibunya keluar di sini, di hutan ini. Ikut, saya juga ikut ngeliang, ikut nerobos. Alah, ya, ngababakan di dia leuweung leuting leuweung nanahaon itu euy. Salapan urang Pandawa meureun 5an tanya. Ibuna jadi genep. Kata mah ku dewek tiluan, bapak dewek jeung si Dawala. Keluarga Akang tilu jadi Untung si Gareng mah teu milu. Teu amun jeung si Gareng jadi 10. Nya. Oh, 11 jeung si Isa. kade kitu ka si Onyong ah. Omat lamun dek ngalasulu pangpungna we wungkul. Ulah ngaganggu, Ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya. Ai buahna ngepek wae lah. Heeh, buahna we urang mangpaatkeun malahan sikina nu geus kolot, tuluy pindah-pindahkeun deui petetan-petetan teh loba geuning euy. Sabab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan. Udah diseimbangkan. Banyak ular kobra. Kan tikus jarang. Tikus hilang. Burung hantu kan makanya burung itu tikus. Betul. Lumayan kan? Lamun ngalabelut urang di lemur tong disetrum, tong diportas. Urekan we. Lamun belut keur nogan ulah dialahkeun cenah megar heula cenah jadi anak. Sinareuy. Ai teh dialah ku dewek da ku batur geuning dialah. Kitu da belut nogan teh lolong. Lolong. Nya. Lolong. Nu matak lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh. Pada ulah diganggu. Mun urang ngeunang ngarti mah nya tah atuh anging Nabi Sulaiman anu apaleun kana bahasa sato teh. Oh, Nabi Sulaiman makan. Oh, urang oge kudu atuh. Kudu. Kitu tah. Sasatoan lagi. Hingga ngahibur heula. Poe ieu dewek dek moro. Moro Kang. Dah hayang baranghakan daging atuh. Sukana aya mencak atuh. Sugane aya eta teh peucang nu leutik. Menang-menang Cangehgar atau Kasintu jeung Raden Arjuna, Raden Bima da ibu nama sareng Raden Kontea di ditu dilaneuh. Kita menghibur dulu warga kita yang ada di mana-mana. Di Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Iya, pokoknya TPI tetap jaya. Tetap jaya. Prung sampai keriling. Naon prung teh rek jaipongan rek naon? Nah, dangdut atuh teh. Jaipongan naon atuh? Tadi geuning dewek masa keur ngagoler ama kejeung aya rengong buyut. Asal atuh rengong buyut. Be aya rengong buyut bisa dijaipongkeun. Bisa. Ringigalan ge bisa. Prung ulah heureuy ayeuna mah dewek ringiga serius. Gaya ai geus disalin malah. Asep mah. Asepnya. Tiga selebriti. Aduh, saragam ti TPI teh euy. Dah nyaan juga. Asep 3 Pajajang Sari Jadi. Saha jiga Pajajang Sari Jadi. Tong sok kitu ya, Pak. Alah. Sok atuh prung kanya. Renggong buyut kasangakeun ye ka Pak Haji Sidik. Ka Ibu Ajan ini Malim. Syekh Malim cing Dara Ramang. Asabe aya injeu mun wing. Kita lengser na Berlin. Duh. Tutulus najak kakumaha. Urang kumaha. Kedah sae kasasama. Kakasa
sok dibahas suka deui lamun panggih lamun panggih dipatang ka dunia suka dibekupati Kunaon? Duduh teuing nasib diri mana kieu-kieu teuing aduh pemirsa TPI cepot Giri Harja tilu teh tos heubeul ye tos 33 tahun ngalanglang teh nya geus incuan Kabenten rambut ge. alhamdulillah aiku kitu teh mah heueuh aya penerus urang teh Hei, udah kaget, udah kaget ya kula ya. coba tepungan heula kumaha tepungan heula Mangga. Dulu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satarekolot kan sedinta kan. Agama naon mana euy? Alhamdulillah Heuh, Islam. sami atuh punjeunna. Sami-sami muslim. Sami-sami muslim. Kami Aduh, laras Islam. laras Geuning teh nungtun onta. kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bari janak kitu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentog. Aduh. Naon Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Dari Karopea. Waduh, bangsa aja. Lumacak. Iya gitu anu ngababakan teh. Hei, Hei, sangaran. uring cepot nya. Wah, siapa teh? Cepot. Bangus gitu make jengaran Asep. Budak urangnya euy. Aduh, Ai itu nu tukang. uring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Ini jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Hah? Manusia. Wah, kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Budak meureun. Budak kata mana Karop. Haling haling teh nyamung haling. Sok tanya nu bener identitas da euy. Bener maneh teh bangsa manusia Nuhun. geus umroh. Ran tau sering ran. Heuh, syukur euy. Aing warga negara Pringgandani, Hai kitu. tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Ieu teh Heuh, ulu. ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kanungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bak bang us batik bak ting bak tik tik pro sebab bodong sabo boko
hartos tauhid itu ya. Karunya Lain ku bisa dekat saletos ngomong gitu bisa apa ya atuh hapunten we. oh hampura siapa ieu teh mana teh geus lila jadi dia teh ya aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong aya kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing desa musim aya mere aya kaingetan sih aya kaingetan satolol mah kanu boga tanah Burukana tiri pajegan. nengah henteu sia teh kanu boga tanah hare-hare sia ngagade lain Akhir ngasaan mah kudu we. cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa sekarang melarang pret itu kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret harus jalani lain seri goblok dina si aing lain marukana meureun aing ngabodor padahal dina aing teh itu serius bukan heureuy aing teh ya mohon maaf aja entah mohon maaf pokoknya dari sekarang pergi saya lagi nya sekarang jadi kumaha teh Iya. dek init moal ya kumaha dundungan kuring ya atuh hah kumaha dundungan kuring lu punya majikan nya aya coba panggil ke sini panggil cepat kita pertanggung jawab Keras Kang Kang. umur atuh juragan Arjuna wae heuh lu boga kikit jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh henteu dah berarti maneh teh ilegal heh desa teh boga kikitir goreng ya wayahna maneh kudu nyingkah ti tempat usir lain jempe wae tita tadi aing teh ngomong teh budak tita tadi lalaki teh lain awewe aduh ampun datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewu pakulingan rana teuing juragan ya aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka saha Janaka teu make Sunda henteu oh Janaka Sunda maksudna meureun geus areueuh nya si utun singkok aya kulili ena ngaranna Janaka ai itu abdi Janool anu ieu Harun ngaranna anu itu Udin ngaran teh ararane buku Janaka jeung Janool ieu Udin bae gede buku manehna jauh teu kadenge ya Janaka kaula Ku Harun. dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang warga negara mana tadina kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan komo kitu abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana rek di widian rek ente dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah ngeuna meureun ngeunah ka aingna ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh
itu pepelakan teh karek saminggu dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh kaulah teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nyata kitu da hirup di dunia mah sarwana jelema mah sudah dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da dengan duit teh dalam buka kena nyogok mau kuaing dibere menyingkah ya dibere menyingkah teteh mau dipolotot teuing pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu ha wah, bahan ribut ya, bebeja repot lan siapkan tenaga pikiran bisi ribut saya lan si dawala bejaan sena laporan ke Kakang Bima saya lan tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulati tegarnya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria kurang ngajar hebat maneh sia janaka iya modar kurang ngajar kurang ngajar iya aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung meni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh meni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya ap ya sia benang sia iya dai tuh aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing ha itu awewe tinggali awewe mending geulis mana tuh eueuh lain awewe lain tang kacau tang ku angin Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we didinya ka dieu Surawung ieu meureun dununganana memang iya hayangnya howe aing we wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah sia
karena saya lesotkeun aing wah hayangnya hawe aing aduh silakan lu Oh, pilarian misi kumaona. dunungan dialungkeun jang Oh, pilarian kawahangan. silakan abong kena dedemit rasa-rasan carek kitu teh kitu we urat batu Ah, akurat batu, dedemit batu. Aduh. abong kena dedengkot nepi ka urat syaraf Tapi kang urat hirup urat urut teh naon sia teh lu mana we teh daya dunungan urang sakit. abdi teh lu ngagidi ge ngabantu ieu heula urang Cak dunungan karena saya aduh. dek naon wade ngiring nemak atuh tuh Waduh. Dunungan nemak, yang nemak, Kana tumak-temak. panah wah ieu teh kulan di Sukabumi teh Tapi hayam pelung Ayam pelung. kulan tara-tara di sada sabat teh kok di huluna Jadi nama senjata. yang mana ada lain teh. aya maneh sanes anu sanes Yang tetangga urip. Udah lebaran tetangga urip. Kamar aya jalmi kulan nyung eta tataros ka abdi cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada kita ayo cinta kukuring aya teh disada wae mah nya dipencit ku abdi teh da teh ada jalan atuh nya kumanehna dagingna ku abdi huluna Bogana mengharap-harap. nu bogana mangarep-ngarep Ini ubara di Kodaran. bisa maneh nemakna tiasa ti yang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu ulat di ditu nemakna sae Sok aja kerasa sila juga. denawa-denawa rasakeun panah-panah pusak moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan awas healing dawalau Satria ini pelet itu kapacok. ieu Bambang Somantri deuh si Raden Putra Bambang Aling Dharma aing teh nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi Wow. Ini mampir deh. halah modar ku aing buta kitu mah tinggalikeun Tahu yang serikeun sia. Ari aing gagal teh.
Manehna ngetan senjata ngidul. Tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge. Oh, da naon ge kudu belajar. Hah? Belajar latihan. Nu matak mi HP ka barudak-barudak rodek sarakola. Sarakola ulah bodoh bade akang. Heeh, sambungkeun antara teori jeung otodidak. Nyata eta pengalaman. Hah? Oh, pengalaman. Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh. Formal jeung pengalaman. Kitu. Cuk aing lain hare-hare wae hirup teh. Buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh heuh. Ah, atuh da uyuhan sakola gen teu. Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu. Tapi dek kang ngeureuy we geuning. Jeung panggilan akang teh. Wah, batur nyaan deuleu. Naon-naon ya? Deuleu itu panah-panah nepi kacing saririt kitu. Alah. Ya. pada Melayu. Dewi Arimi sampun dumugi. Moga Malinaan Jawaka alam besar Patimo Dalalan Jawan Ungguk kaungan budi Agaman Jalma wet mami Pinasti salamati Moaya bunyi Ngajar ke si bapak saya ku si Diuk. Eta teh tarik naon? Tarik kumang. Eta teh aya terasna tari eta teh. Cenah tari kumang teh jadi tari riseun. Hidup selang-selangan lepas dina sabengketan Moal panggih bajanun kasenangan Kaget ku nerakan ningali. Kagetna ka kiri-kiri ningali kang sampun prapta. Gusti Senopati kumaha bejana kumaha Kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran. Naon sabab? Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Gusti Senopati kumaha bejana kumaha Kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran. Naon sabab? Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge. Kurang ajar, sanes kurang ajar dari kerdil manusia model kitu puguh ku pangeran teh. Parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing. Lemah caina, bangsana, budayana, dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu. Kacida teuing eta mah.
taeta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaet atuh nu kitu teh geuning kagila-gila keding eta nya nurutnya ngamuk anu katingali kumaneh sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna sak duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuh nah lain digabrug panah Gusti sararekeut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot negdreg kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu saurang kurang ajar entong maka jeung nariksa kasep narima naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut nya rupina teh aya purianeunana kulan Gusti maneh teh muji tadi nama aing jahayang ditaksir ku dunungan maksudnya tapi dah kumaha cuma ada geus nasibna kurang ajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan mangakkeun Gusti Raden Bima milarian Arjuna tuning den kaulanun kakang karya semaka pihatur kakang godeg kakang Semar munang bejati si Semar sana si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan ageung diukut lan diuk sae udah matak mung hiji jeung juragan Bima teh kitu geus soak loba disentak jadi we tenggar kalongeun duh semaka pihatur ageung diuk nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang daun kumaha salamet ya salamet pangresa pangaulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon kunagala pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dileujang kadungsang rebut kekawasaan rebutan bari putra raja heeh ku nafsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana meureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy murukan teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh geus magrib
mun panon poe materi surup pek pikir ku sia teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cukolo teh mah baheula geuning kudu ngindung ka waktu mi bapa ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah tah kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik mana nurut barina oge nah mitah nu kitu patut nun manurut masyarakat lagi masyarakat teh batan ngurut bakal ngajebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas pringgandani mung eta teh kula teu acan kahartos karti kumaha nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton aya kitu wah sakitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino sorak kenahna dia kepung gan jiga singa tos anjang palang siang buru-buru bapak nyumput ke cuh bapak mau bisa lompat ti heula ke ti heula aya anak bapak mah nyumput dinu ieuh ge moal kaciri da poe ka tujig kade sing hati-hati di lejang jiga red bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga ayo pot buru-buru tingkah kitu init lan init aing tangka sawabalana kitu akan jaga inung aing si Babu Kunti ulah jaga segala kek didinya di tangan kek ditanya sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarangan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya init sumuhun kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasi kurang ajar tobat anu agung Dewi Arimbi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratu jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat
tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tinggali salira nepi ka donto gitu duh donto tinggali beungeut tuh sakitu berwes atuh nah beungeutnya mati terimunan ku anu nya tinggali mah kulitna we nya butuh adi mah abdi gaduh duda itu asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega Bimati mana panglingihan urang dieu titu ti Lebak tobat tak kaula ge apal salira teh jalma anyar meureun karek bubulanan aya di dieu memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia dupi eta abdi bapana ulan tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung itu pun anak teh kulan ieu teh ino murang kalih teh abdi ngengengkeun urang asing urang mana ai kawitna mah ka orang utan gitu kulan aduh tobat teuing Gusti ari abdi mah anak konda adik abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sih aduh tobat teuing Gusti nu Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan lah sia teh budak-budak teuing Arimbi belegug mun ka kuping gua beli teh tadi nah atuh sia mah nanyakeun saha cenah bikayi Arimbi ta eta alah urang mana kaula teh ti Puseur Dayeuh nagara Pringgandani ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja ai raja ieu Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba Arima incu na bah ameh meureun Rimba tah mah Kita mau jadi polisi. Rima eta mah Si Demang. tah kitu kaula nun kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan kaula teh pikeun aliti ka ieu tempat nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salengih keur sarurumpaheun ka nagara kaula tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngala duit teh Bisa jadi teh. oknum geuning eta geuning pempinana mah henteu kalah soleh ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten ieu tadina ku aing rek dibabad panuhun ulah kaula nu dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros ieu parantos kagungan garwa naon salira acan ye bubujangan kene itu gede boros budak teh Budak media. Budak media nama. mun di rombongan masih ius Gede boros. nya Gede dua. lain gede boros ius mah aing nya gede hutang heuh Gede kanyeri sih mah. mun di rombongan mah kitu tah jadi peralatan enak teh iya tah kitu Bima iya
asan kagungan garwa acan ngenakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge sabodo teu nanyakeun aing bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nah eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ngaku anak apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula ajis nyingkah tong ngaganggu aing tobat teuing paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk ada napi goreng simut da aya teh nu bogieun kana simut heuh ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun kitu kumaha Bima naon kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katarika taji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur tapi aya dongkap ka dieu kaula teh meuni ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing Itu jawab wudu. kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teuing Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula jeung hareupan musuh rebuan tibatan jeung hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teuing Manemean rasa cinta Ayeuna di sidik-sidik mah halus awakna ceuh nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuh nah mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jeung pamong disingcirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat si eta mah sok dibeja-beja sama bibirna teh bibir aweweun nya aya paduduan kieu mah kaula teh daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jalmina loba seur jalmina sabaraha hiji 200 juta sanagaraeun atuh sanagaraeun teu mino sanagaraeun pek geura akon kabina-bina teuing aya salira tobat Gusti ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu padahal aing teh hirup teh normal Raka Prabu asa ku kabina-bina teuing nasib diri bang Jawa
Bima kaulah teh sakali dewe dek nyuuh dek sumolono kaulah teh hayang boga salaki ka salira Bima wis ya ampun Bima kaulah teh sujud ka salira aing kudu kawin ke bangsa buta kurang patut berwes ampun wes ya nanaona ya sok sia ampun Bima kaulah teh ridho dipaehan ridho mangga pada disiksik dijen jadi casak diwalang-walang yang akeun Bima ngedan obat Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin ieu teh sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede itu kaayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kaayaan ya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah obat kabina-bina teuing Bima tobat ieu teh saha ieu ibu indungna Bima nu aduh ampun teuing sadaya-daya ibu wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi mapak baya kenalara jadi salirate ibu Nabi Ma leres gelis sudi mati suka perlayar kelanan dupinya itu saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati negara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng tobat tak dengan si bapak eta aya deui si bapak eta jeung penyakeun teh tak dengan eta si bapak tani ka dieu ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak jingo nah maneh teh kaula teh nampi pancen tiraka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan sabab bejatir beunang percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir beunang percaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu lamun boga salaki teh usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh pipilueun minuna beuh ka Pak Asep tanpa atuh jadi penayagan atau jadi peralatan atawa kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau nu aja tako
Gitu ta bukan salaki eueuna beuh teh kitu ngecebrek. Kaula tengah bantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gada berikan rasa panah limpung. Malihanan kantos bito tama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka. Jenak pisaan eta nanti corona ya naon nya euy. Da dewek na pikayana teu bisa tuh. Teuing teh kumaha nih ka? Oh. Teuing deh turunan ti Laut Kaler. Kalimantan ge bedi tu deui. Tah kitu kaula nun. Barang laporan sadayana wala dia balat tamtama ku tuang putra Arjuna gempar. Kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teu kawadahan, kaula teh bakal ngayakeun tinakan atunaha. Barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima. Kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama, kaula teh amon sorangan hirup teh satadina. Ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu. Sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate, ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan. Pajarkeun teh cenah teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang. Anu Teu sudi cenah aing kawin kanu cenah wok. aduh tuh boga awak-awakan teh meuni brewok gitu. Mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur. Da kaula teh kahayang malangsing. Upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun. Tak engke bakal kepeureut. Beungkeut ku karet. Ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk. Iya. Bujal jadi dua digigir. Gitu. Ai teh hareup katingalina kumaha? Huntu we wungkul. Bakal bogoheun Bima lamun kitu. Nya anger kalau leuwih ditampik. Nah, mere resep teh meuni pikageuleuheun. Ibu tulungan ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan ibu. Dedeh teuing geulis. Anaking ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar. Kasar neng. Ka ibu ge babu kitu. Tara nyemah deui manehna mah. Da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta. Kitu tah. Tukang gambang tah nyemahna teh nah ada. Asal aya sanggu gede ka kada nyemah. Ayo mare-are. Kolot lain nyemas teh. Naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti. Heuh dina zaman kiwari ge kitu teh. Aya we nu mere maranghakan ka karadi dinya numpukna. Naon bedana jeung nyemah ka roti? Mata kurang mah tarang aku nu pikanang doma. Gitu cing oge. Tapi hasil wae bener mari. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak ibu Bima. Eta teh adatna kulaan. Dewi Kunti nalibrata watek wantos hiji istri siswi na Resi Druasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake. Dewi Kunti nalibrata kagungan ilmu
nyaeta pikeun ngagelisan ieu Dewi Arimi ucara menepungkan Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawuruh saturung winara ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Nalibrata Deh. ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata Duh. ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan Cai, kopi-kopi. Eta geuningan. Ngiraat moal. Rasa namanya acoy. murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang anjir sabot ngiceup aing Gusti na teteh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsing jadi menarik jadi menarik perhatian atuh Jadi keren banget. wow keren Gunungan jadi daek kenal Jauh pembogaan kita gitu. gelis kaulah nun Dah. salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah Bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun sing percanten ka ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira wah moal teu ngegrebeg aya nama juragan Bima deuleu tong boro Bima aing oge hayang Bu Ibu Bima aya jurig bogoheun Bu aya onom aduh ampun teuing tenang gelis tenang anak king coba ngalih ka dieu nung coba teuing Gusti Babuku teueuh teuing Bima ieu sembah Bu nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur aya jurig bogoheun jurig di mana kasep ulah ditubi dipantingkeun teuing di mana ragragna aya tah saha Bu awewe anyar bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu saha ieu Arimi kakasihna ieu teh rayina Raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri gelis anu raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teteh Bima lain eta ieu agan abdi mah nyaksi kieu tadi mau ngomong lagi ngageureulung meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima jadi ieu teh Arimi nu dibantingkeun ku aing bener ih hampura we atuh ya bogoheun da sarua ya panonan mun manehna ge nya tah kitu pek aya nama gelis gara tampi cu ieu teh pibagjaeun tampi anu bakal nyaah ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea
ulah sok itu kasep ulah tumpas kamping Aden. orai tobat ieu teh naon Nanaonan sia. Hei, naon nanaonan. di nanaonan atuh we nu aya make nanaonan jeung kikitian geuning deui si Syarukan tobat Ampura Arimi. ya daya waglanana kaula nu Ai Sugante. tapi damel kaula nu kaula teh saumur hirup kakara atuda katari kataji ka pati-pati ku salira ser jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud nah ari ninggal salira kaula teh dugi ka Ratu Jajantung luar biasa ieu panginten anu disebut cinta mungaran muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadedeh kacinta kaula Aku terima Harimbi. nuhun kaula nuhun Hidimbe. tobat Sa. aduh meningakeun kaula nun itu teh kakang Arima pun lanceuk Mana teh? itu Adi aing bejana disiksa Hidimbe. Ieu. Belah mana adi ngaing? Hidimbe Wala dia balat. kula Belah mana adi aing? Sudah jamar padi di campurana tangan tanu balara tanu usudana salamatnya Belah kamana si Aceh? Purba Kesa dan boa-boa adi aing aya nu maehan. mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu Iya. Boa adi aing gugur di pangperangan. aduh asyik boa-boa Hidimbe Harimbe asyik Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratanga deman Satu. datan niratanga deman ewa pakulingan rana dene ira pingkang prata Saya Syaha paralun malum kasuhun ninggalin nu di pamrih hapunten anu ditendak kaulan nun Raka Prabu Syah. ningakeun Purba Kesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi Wah, sia. wah Arimi nanahaun Arimi Mancing teteh beraku hari begitu. Dek nipu sia. Hah? atawa ngejebak aing Awewe di mana ye? ieu teh Rai Raka Prabu Lain. Kurang ajar. aduh ningakeun kaulan nu Lain sia kurang ajar. obat laras ieu teh Rai sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh
ngajebak sia kaing lain Raka Prabu sanes Aceh Karimi silaras pisan ieu teh penasti kersayang tumampara Ya inggih. ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima lain tobat pindah dah aduh Ayo lama tobat untung salamat aduh ampun teuing nuhun Kakang Bima teu ngaku adik ka kaula geuning kurang ajar saha eta ku aing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning pelayan ieu edan sia Melayu aduh ragot dulu tuh wah ai sugan teu moal kejadian dulu Wajaan juragan paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa Oh si oreng ya. nyata we geuning Arima lumpangu mun sagede kitu dulu Oh kebeli. paingan geblig cai nepi ka euneur Bener akang murukan teh. menang beja teh ti lauk nolol tina cai Kumaha cenah? awas cenah poceng hati-hati ceuk lauk Lau. Sampai jangan kadewe kakang. heeh teuing da lauk teh digelung Ayo lau sampai jangan. sia kurang ajar coba sia saha sia aing pisalakeunna Arimi mana adi aing tadi nyampurkeun tadi aku ku sia penasti kersayang tumampara Ya inggih. ieu Bima dirontok nanging kaleresan Bima nyingcet Doh. sedangkeun disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna atuh ieu Arima gugulitikan dina gawir ai dihanapna teh emel anu temahna Arima mebes kana emel itu kayaanana bakatingku gede awakna teras nobros kahanap anu timul datang cai ti hanap buukna Arima kaseret ku cai ti hanap anu temana ngarumai karuhur mungsrat cai anu sakitu gedena di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna wah dulu itu cai yang Ngaburiawa tuh. loh amuing kana gawir Pak heueuh nyeta Ngaburiawa jeung itu cak buuk wah ngagedean gitu Pak urang ka bawah banjir ya Ririaban tuh. kapan aya ka itu langsung ngalir tuh lain ti laut teu ieu mah
jadi dileka suburan kamakmuran Pernah aku pabrik aqua. jadi we pabrik cai ya bisa diinumnya Pak Enggak, pabrik cai dimanfaatkeun ke. cing kira-kira cek Bapak ye ngaranna naon ye si walungan teh Pak nu pika ngalir itu ngogolok kok kalebak tuh urang ngaranna nek kali rambut jang nah itu tidak sirasaina deuleu seperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan Riaban. teu sangka euy jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu Hirupan yang di dieu mah ye. pada hakikat nama arima itu bisa menyuburkan negara. Betul, betul. Ada manfaatnya mah. Jadi ada manfaatnya nya Pak. Heuh, kadejang. Tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang. Heeh. Oh jadi ku seueurna tatangkalan nya Pak. Cek dewek oge. Datang sumber cai. Bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo Jinawi aman santosa kertala harja deui. Menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun. Muah pijigana nyate nya Pak. Heeh, jang. Jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir. Anu iman. Komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina. Tapi sabalikna teh nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang. Oh. Wa inna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tagning siling apa? Ieu. Apa nabi teh guguru ka Ustaz Tete? Tete mana? Tete nong. Syukur jang. Tak atuku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna dirapalan panginten ke dipusir dayeuh pringgandani. Ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu. Ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae. Itu ngalanglang 2000. Ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan. Kadua atuh urang teh menang jodoh. Jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lo Jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Amin. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka. Budaya adalah segala daya dari budaya.